Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring bade ngadongeng carita nu dijieunna nyaeta Gagak Hayam Kapiji. Aya gagak maling dengdeng tina ti papoean. Geuleuber hiber bari ngaheukeum dengdeng tea kana tangkal dadap sisi lembur. Kabeneran harita katangenan ku anjing nu cida kabitaeunana da puguh ka beukina. Kusabab kitu ku anjing disampeurkeun, tapi sanggeus aya dihandapeun boro-boro ditanya teu direreses acak. Anjing mikir piakaleun supaya dengdeng tea kapimilih ku manehna. Sanggeus manggih anjing ngomong, "Leuh aya manuk alus-alus teuing, pamatukna panjang bulu hideung tapi meni lemes kitu. Manuk naon nya ngaranna? Kawasna mah moal aya tandingna dibandingkeun jeung Selawasi ge moal eleh." Mimitina mah omongan anjing teh teu direreses acan, teu didangukeun. Tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku Cendrawasih, Gagak eueuh pisan. Manehna kungsi bejayan Cendrawasih teh manuk panghadena, tapi cing anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah timbal muji anjing. Malah ceuk pikirna deui asa hayang ngabagi dengdeng jeung anjing, ngan sabab meulahna hese kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut ke Gagak marahmai sanggeus dipuji ku manehna. Ceuk pikirna pasti usahana hasil. Ceuk pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahontel kahayangan batur. Kusabab kitu pok deui anjing lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna ngan rumasa sorangan mah sotohna. Saumur-umur kudu ngadunungan sare digolodog rajeun manggih hakaneun oge kasesaan. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu atuh ngadenge-ngadenge sorana meureun moal panasaran teuing. Barang ngadenge anjing anu sakitu ngeunahna, Gagak poho keur ngeuheum-heum dengdeng ngan ngong we disadak gak gak cenah atuh. Barang eungap pamatukna barang pluk we dengdeng teh murah. Anjing guncang nyampok dengdeng nu murah tea tuluy dihakan dinu bala. Gagak nu hanjakaleun mah teu ditolih sababaraha jongjonna Gagak teh disindeukul we dina dahan bari ngarasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngarti yen anjing nuju bebeakan teh hayang dengdeng nu keur diheukeum ku manehna. Ti dinya mah geuleuber Gagak teh hiber kana tangkal kai rek neangan hileut keur ganti dengdeng nu disanto ku anjing. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.